sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-25. Sumangga para wargi dongeng parantos dugi nalika nyaeta Raden Aji, Raden Santiaji sareng Nyimas Laras harita teh parantos aya di patempatanana Eyang Kiai Ampel Gading. Kumaha terasna dongeng mangga urang lajenkeun. Tunda Ki Jagra sapara kanca nu keur sibuk nyieun balong jeung taman. Bari ngulur cai keur nyanyian balong kabeh oge tuning sargepna keur digarawen. Kacaturkeun Mama Kiai Ampel Gading masih kene aya di lebet saung padumukanana. Kalayan di payunan ku Raden Aji kalih Nyimas Larasati. Nu harita menimando payuneun Mama Kiai nu sakitu matak pika ajriheunana. Raden Santiaji harita ngawitan kedalisan. Eyang, janten kangopun adimaku Eyang teh bade disayagikeun balong. Wayuna nuju dipidamel ku Mamang Jagra sapara kanca. Memang nya kitu pisan Raden. Ngara adi hidup tumanina tiasa kokojayan. Bari yakin aya nu nalingakeun. Mama ge baris nalingakeun kana kaayaan adi hidup teh heukase. Nuhun pami kitu mah Eyang. Kangge Aji ge ngaraos bingah Eyang mung Aji aya kapanasaran ieu teh Eyang. Malihan mah aya kahoyong Aji teh. Pokna Raden Santiaji semu anu ngarenghik ka Mama Kiai. Pangersa Mama Kiai Ampel Gading netep antebnaker ka Den Santiaji. Ayakah yang naon hidup teh anaki? Geraprak caritakeun ulah disumput salindung di Sindang Siloka. Ulah dikemuk dina jero hate. Blak-blakan we caritakeun ka Eyang. Sugan we Eyang bisa mecahkeunana. Tapi Aji bade naroskeun heula ka Eyang. Ari Eyang teh nyanya ka Aji. Is atunya puguh we kasep Raden. Atunya puguh we Eyang nya pisan ka hidup teh Raden. Kira atuh Aji rek dicageurkeun, rek dipulangkeun deui jadi jelema teh Eyang. Sing sobar anaki. Engke ge upama geus tepi kana waktuna. Insyaallah hidup baris mulang deui jadi jelema. Sing sobar da sagala rupa ge mika butuh waktu. Ari koyong mah yeuna-yeuna tuh Eyang mun tos kesel atuh da. Laras ge sami tos kaluman Eyang jadi kuya wae. Nyi Larasati ge ngengklokan milu nyarita kana carita anu jadi lanceutna. Mama Kiai Ampel Gading imut ngagelenyu bari pokna lirih naker. Sing sobar anaki. Cacan dugi kana waktuna. Muga-muga ulah kapalangnya sobar. Keun ku Eyang urang tarekahan. Mama nawian diijabah ku mantena. Nu maha welas tur maha asih ka umatna. Nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jin wanguk no jahat teh Eyang. Rek diantep karepna wae ku Eyang teh. Ih atuh komo. Ku Eyang rek diheulakeun pikeun di ala. Lantaran taya hartina upama eta jin mangu tacan benang Raden. Ku kituna Eyang meredih sakali deui
muga hidup duaan sing sobar saheulaana nyamang ngaweri kitu pamaksa dan eyang mah tuh ngaji ge moal bade baha laras ge bade ngiringannya kenapa ngersa eyang syukur anaking syukur eyang teh ngarasa bunga amarwata suta bunga kagiri-giri ngabandingan sikep duaan anu sok sanajan mangi hiji kapeulihan batin mangi hiji kana langsaan tapi ieu kana langsaan teh dihareupan ku hidup duaan kalayan sobar ngan ayeuna regepkeun ku hidup Raden eyang rek mere papatah nyaeta hidup supaya daek diajar kana pangarti diajar ngulik ilmu panemu jampe pamake diajar ngulik pangarti ka eyang ngarah ka hareupna hidup ngabogaan atawa mibana ilmu panemu nu linuhung pangarti anu aheng ilmu anu pinunyul gesan yang hareupan rupa-rupa gangguan di pihak nu niat ngilakakeun ka diri urang kumaha kaharti ku hidup Raden Aji kahartos eyang panginten pamitos diajar pangarti ku eyang mah Aji teh tiasa panginten numpes nu jarahat ku Aji ge sareng ku laras oge nu tos sianat ka ibu sareng pokona mah tiasa dieu dibereskeun mu ditewak ku Aji nya eyangnya nya kitu pisan nu dipiharep mah kasih najan kitu muga-muga wengke hidup ulah rek adigung adiguna ulah reka reus ku payung butut ulah asa aing uyah kidul ulah rek sombong ku pedah boga ilmu nya kitu ilmu kudu dipake tutulung kanu butuh ku bantuan nyaeta melaan ka jalma nu perlu dibelaan ku urang anaki kumaha kira-kirana kaharti caritaan eyang kahartos eyang Kiai Nyilarasati nyelengkeung nyarios atuh lajeng mama Kiai ngareret kumaha aya naon Nyimas aya naon cing ngarasnya hoyong diajar ilmu panemu ku eyangnya ngarah pinter ngarah gagah ngarah tiasa ngegelutan kanu garalak sareng mujarahat kitunya jadi kitunya kepala hidup teh Nyi Laras laras pisan eyang pokokna mah laras mah hoyong tiasa tiang ngabela diri atunya kana tangtu ku eyang baris diwirid ilmu panemu baris diwirid pangarti diajar pangabisa nyagelis pokona mah ilmu panemu nu aya di eyang baris diwiridkeun baris diturunkeun ka hidup duaan iraha eyang bade ngalungsurkeun ilmu panemu ka laras teh tu eyang nya keun isukan we urang mimitian ngan pepeje ti eyang muga hidup sing husu sing getol dina diajar atawa nulungan emulungan ilmu panemu ti eyang barudak ulah lalaworanya kade ulah lalawora sumuhun eyang bade saregep laras oge Raden Santiadi pon nyakitu deui Nyimas Larasati pohara saregepna dina ngabandungan sakura cariosan amama Kiai Ampel Gading
kalaya dua nanage janji barisnya-nya dina ngoning ngalap pangabisa nyiar pangarti ti pangersa Mama Kiai Ampel Gading. Atuh kanggo Mama Kiai Ampel Gading pohara panujuna ku ayana kasangeman ti dua murang kali nu ayeuna wujudna memang sato anu hiji monyet nu hiji kuya padahal eta teh jero-jeroan nama atuh hiji budak kasep ngalempereng koning atuh nu istrina gelis kawanti-wanti enah kabina-bina cek paribasa nalir putri turun ti kahyangan kitu ujaring carios ngeunaan Larasati namung Larasati masih keneh murang kali pon kitu deui para mitra anu namina Raden Santiaji ye masih keneh murang kali. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadamukeun ieu dongeng. Raden Aji anaki abdi eyang balon Raden Santiaji lalaunan ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso. Harita eyang Kiai Ampel Gading cumarios deui. Oma Raden ulah jauh teuing amengandenya lantaran eyang teh melang bisi sabot hidup atuh gagalacangan dina tangkal kai kapangi ku paningaran nyaeta tukang moro tea leheung lamun anak murid eyang atawa santi-santi mama ayang di dieu lamun lain tangtu moal apaleun jadi sakali deui ka Raden Aji Oma ulah ulin jauh teuing tina pamatuhan mama ieu Raden. Mama Kiai Ampel Gading ngenemrakeun kanyaah jeung rasa melang nu taya papadana ka Raden Santiaji. Raden Santiaji manggut sababaraha kali tanda anu ngarti naker kana cariosan Mama Kiai nu nemrakeun ka melang. Sumangga mama Eyang mama Eyang aji ge moal bade baha kana pangresa mama Eyang teh moal bade baha kana kasauran Eyang sareng memang kahartos maksudna mah pohara saena ngan meureunan aji teh kesel hari henteu ulin mah tuh mama Eyang. Da Eyang itu nyarek ulin Raden. Ngan ieu mah ulah jauh teuing, ulah kamalinaan, ulah jauh teuing ti ieu padepokan. Kitu maksud Eyang teh Raden, kade ulah salah paham. Ari rek ngalantoma tawa jalan-jalan Arias ulin teu naon-naon ngan ulah jauh teuing. Di dia we nu deukeut atawa naek ta kaluhur kana tangkal atuh kana tatangkalan kajaning tangkal peuteui selong da aya di dinya atawa kana tangkal kanari tunu rada jauh wan ulah jauh teuing maksud Eyang teh bisi aya naon-naon babakuna mah kasep nyamanga tuh Eyang ku aji baris ditumutkeun atuh Eyang moal baha Eyang aji oge syukur mun kitu mah anaking kacida pisan syukurna Eyang teh kacida pisan syukurna ku ayana kitu hidup atuh henteu baha hidup bener-bener dina ngoning rek nurut ka Eyang. Saur Mama Kiai Ampel Gading harita teh atuh geus kitu nyarita deui nya atuh
Muga-muga we Gusti Nu Maha Suci salalamina nyarengan ka urang kalayan tiasa ngaijabah kana sagala rupa pamaksudan urang. Harita keneh para mitra sadaya ucap-ucapan anak Mama Kiai Ampel Gading diaminkeun ku harita Raden Aji ku Raden Santiaji. Lajeng Mama Kiai Ampel Gading ngadeg bari pokna anjeunna sasaurang. Sing jong we hidup mah di dieu heula. Ngareureukkeun kacape saheulaanan eyang rek kaluar heula. Bade ka mana eyang? Bade ka mana tuh eyang mah diangkat-angkatan? Dua murang kalih teu atuh harita teh kontan tumaros kalayan ngarasa panasaran moal ka mana-mana ngan rek ningali anu keureuh nyieun balong eyang teh. Wayahna ulah wa kapalai ngiring nya. Engke mun geus saberes kana tangtu ku eyang di bejaan. Ulah lami teuing we eyang, ceuk Nyimas Laras harita teh nanya. Ulah lami teuing eyangnya. Pokona mah ulah lami teuing we. Atuh moal eyang ge moal lila. Hayu atunya eyang haina rek ini heula. Pokona mah eyang bade angkat ayeuna. Nya hayu atuh. Mangga eyang bade angkatna. Mama Kiai Ampel Gading lajeng harita kaluar tina saung pamatuhanana ngantunkeun Raden Aji sareng Nyimas Laras kebat lumampah ka palih kaler. Urang tunda heula kaayaan Raden Aji sinareng Nyimas Larasati. Adu nuju matu di padumukan Mama Kiai Ampel Gading di lebet leuweung bungur. Engke kapayun insyaallah baris kacarioskeun deui. Baris kacaturkeun deui. Ayeuna Kangjeng Raja Rangga Pandika Senarpati Agung anu ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara di nagara Mandalawangi Wancikiwari mangsa ayeuna. Anjeunna nuju dina kaayaan heran taya papadana, helok anu taya babandinganana, malahan eta atuh kaheran teh Kangjeng Raja estuning teu tiasa dibangbalerkeun ku naon-naon oge. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan di dongeng. Harita para wargi sadaya atuh kacaturkeun ayeuna Kangjeng Raja Rama Pandika Narpati Agung anu ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara di nagara Mandalawangi Wancikiwari mangsa ayeuna anjeunna nuju aya dina kaayaan heran nu taya papadana. Helok nu taya babandinganana malah maeta kaheran Kangjeng Raja estuning teu tiasa dibangbalerkeun ku naon bae oge. Ari nu jadi marga lantaran wireh Kangjeng Raja ningali kaayaan garwana. Nyimas Senawang Asih ayeuna bet sering ngahuleng bangun nuju baluweng. Sering kapergo olohok bengong sapertos anu jararauh paninengan. Malah mah mangkin dieu kaaya Nyimas Dewi Nawang Asih bet siga anu mingkin parna kaayaanana. Upama disidik-sidik mah estu matak pikawatireun. Anu mawi pantes upami Kangjeng Raja ngaraos heran pacampur sareng kapanasaran. Eta margina dina hiji dinten enjing keneh Kangjeng Raja parantos nepangan ka kaputren. Palaya uninga kana kaayaan anu saleresna. Pangna Nyimas Dewi Nawang Asih bet sapertos anu hulang-hulang bae jararauh paninengan
kalausan di lebet kaputren teh mung Nyimas Dewi Nawang Asih nyalira nuka sampah margi para emban mah kalausan ke aya kaperluan nuliana Numawi tumaninah naker pikeun Kangjeng Raja mariksakeun kana kaayaan nu janten garwana. Nyimas bojo kakang haturan gelis tepang deui sareng kakang. Sami-sami kakang, rai ge banget nyabingah nu taya papadana kakang. Wireh kakang parantos kersa nepangan karai. Walera Nyimas Dewi Nawang Asih bari bangun anu ogoan nyariosna lalaunana ker ampir teu kadangu. Lajeng Kangjeng Raja calik nanya ketanu janten garwa bari ngagarindeng sasaura. Numata ngahaja kakang teh nepangan. Hari margina ngaraos heran sareng panasaran nyaksian kaya Nyimas ayeuna-ayeuna. Bet sapertos aya nu diemutan bangun anu nguyung, sapertos nu teu damang bae bageut. Kukituna danget ayeuna mah teu kedah seueur emutan naon-naon. Langkung sae geura balaka we ka kakang. Naha aya naon sanyana Nyimas? Na kagungan bang baluh naon Nyimas teh nu sanyana? Kanjeng Raja para mitra tos teu kiat deui palai geura apal, palai geura uninga kana kaayaan anu saleresna. Lumawi langsung bae tumaros kana kaayaan Nyimas Dewi Nawang Asih. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Para mitra pamiarsa, Nyimas Dewi Nawang Asih calikna ngageser ka palih tengen. Meh ampir paantel sinareng nu janten saroge lajeng anjeunna sasauran lirih naker. Kakang Prabu, dipayun rai tengan hunkeun pisan wirehna Kakang Prabu parantos tumaros sakarai. Eta teh nanakeun perhatosan Kakang Prabu karai pohara ageungna. Nanging sateu acana abdi terus terang langkung dipayun. Rai teh bade nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sinareng kaluluputan kakang. Saya bisa Nyimas, memang sakedahna urang teh kedah silih hapunten. Margi apan urang teh tara leres wae salalamina. Heug dihapunten sawangsuna kakang minta dihampura ku Nyimas. Sami-sami kaula nun kakang. Cing. Ayeuna geura balaka wae ka kakang Nyimas. Geura terus terang naha kagungan bang baluh naon saleresna Nyimas teh. Naon nu jadi marga lantaran pangna Nyimas ngangluh bae siang kalayan wengi. Moal benu pamiku jisim abdi disangemkeun kaula nun. Atunya moal Nyimas. Malahan manu aya baris bingah we panginten ngaraka dituna kakang tiasa melaan. Upami Nyimas kagungan kasesah teh mabager. Numawi abdi teh aya kahoyong kakang. Palai naon Nyimas? Isin nangemkeun anak kakang. Nah make isin sagala. Ari Nyimas mending atuh mangga geura terus terang wakcakeun masing balaka ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka blak-blakan we kakang mah cumarios hoyong naon geura balakakeun sok ulah ragu-ragu deui cumarios supados engga tiasa direngsekeun. Atuh cenah ku kakang tiasa dicumponan ayeuna dicumponan. Upami teu tiasa dicumponan ku margi teu aya syaratna ditarekahan.
Kitutah Nyimas sok palai naon. Poko nama nutos ngalantaran ke Nyimas sering ngahuleng ngalamun teh. Waktosna seet.